Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah masyaallah la yasrifu su'a illallah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Walhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi khassa man syaa min ibadihi al-masih ummiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu ta'ala bi jami'i kamalati wa ubudiyah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alladzi mallahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam jalalil ala jalla wa ala wa yanahu sallallahu alaihi wasallam jabal husna fasura sallallahu alaihi wasallam masura mansura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala nahji banul khair wa bira wallahu ta'ala karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi wad dawabi wal anami mutalib wa albanahu kadzalik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi zamani ala ummati yamaruna min ulama wa qawmi fayatalihim Allahu bisalasi balayat. Al-ayat wal hadis manani wallahu bil muradi tabarakallahu bi du'a Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim wa barik amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yasha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka mardubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini maka pada amma ba'du. Dina dangat ayeuna urang lanjutkeun haja dina kitab Nasoyul Ibad dina maqalah nu kadua. Kamari alhamdulillah urang tos ngabahas maqalah nu kahiji. Dangat ayeuna urang lanjutkeun kana wa maqalatu saniatu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi mujalasati ulama. Sadajana urang tadi mutakrim kana kalamullah dina surat Fatir ayat 28 malaman dan jadi wasilah kanggo urang sadayana kenging kaberkahan karunia Allah Subhanahu wa taala sadayana sagala oge salamina amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetiasa dibungkiri
beda zaman kapungkur jeung zaman ayeuna antara umat jeung ulamana. Baheula ulama teh di sasanjung dieu ayeuna ulama teh kadang-kadang sok anu ngaledek. Tah ieu perkara nu ngajadeukeun seueurna musibah di alam dunia. Dijelaskan dina ieu wa maqalatu saniyatu san ari ieu maqalah nu kadua. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos ngadawuh alaikum bi mujalasati ulama, wajib aranjeun kabeh kudu babarengan atau diuk jeung para ulama. Tah ieu menjawabkeun ari ulama kadang-kadang wegah di papatahan, wegah deukeut jeung ulama, kadang-kadang ulama sok jarang jeung ulama teh. Bahkan terseutik jam ayeuna nu ngamusuhan ka para alim ulama. Aya alimina hartosna ulama anu ngamakeun ilmuna wastimai kalamil hukama sareng kudu ngadangukeun kana cadosan para ahli teh hikmah. Hikmah di dieu lain ahli lain ahli dukun nu kaditu ahli hikmah eta tasawuf, ulama marifat, ulama arifin eta ahli hukama. Aya alimina bidatillahi ta'ala musibina bi aqwalihim wa afalihim. Hatina jama-jama nu ma'rifat ka zat Allah Subhanahu wa taala jeung bener dina unggah ucapan jeung paripolahna. Fa inna Allah ta'ala yuhil qalbi al-maita binul hikmah gitu. Sabab sanyanyana Allah ta'ala bakal ngahirupkeun hati anu paeh ku cahaya hikmah. Matakan jeung ahli zikir mah hate teh karak ningali wajahna geus naon geus inget ka Gusti Allah gitu kan. Ilmu napi tegasna nyata ilmu manfaat, ilmu napi teh kama yuhyil ardi maitatu bima ilmatri, ibarat Allah ngahirupkeun taneuh anu paeh ku cai hujan. Wa fi riwayat Tabarani an Abi Hanifah jalisul kubara wasailu ulama wa halituhu kama pek anjeun diuk babarengan jeung para kubaro zaman nu gede atau tokoh anu luhur martabatna jeung pek nanya arahan jeung ka para ulama sarta pek campur gaul anjeun jeung para hukama. Tah ieu tilu parentah ti Rasulullah. Kahiji urang kudu naon? Kudu daek nanti diuk bareng jeung para ulama atau para jelema nu gede tokoh anu laluhur martabatna lain nu beunghar lain. Ieu mah hiji tokoh anu teh anu dipikolot bisa muncul baheula ulama urang teh sok naon kasepuhan beureun teh. Jeung urang kudu daek nanya ka para ulama sarta naon sarta kudu campur gaul jeung para hukama. Lamun nu tilu ieu syarat aya di pangasa abah ka bisa den. Dina teks ieu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misahkeun perang tilu golongan sanajan teh sanajan siga sarua ya. Maka ulama teh ahli fatwa fokus kana hukum fikih halal haram urang teh marek kamanehna supaya ibadah bener secara syariat. Tah ieu ka ahli fikih ningali ulama anu kadina hukam ahli hikmah eta mah fokus kana marifatullah ngawuhkeun urang ka Allah, urang campur gaul jeung manehna supaya akhlak jeung batin urang bersih. Ya ieu anu urang tilu perkara nu ulah dijauhan ku urang. Aya ge kubaro. Ieu mah kubaro mah tokoh agung nya lain jelema nu beunghar gegeden lain. Ieu mah fokus kana wibawa jeung patekadan. Urang teh urang nurut ka marantena supaya teh ngabogaan semangat hirup anu luhur. Lamun urang gawe misalkeun contoh kieu, misalkeun ngobrol jeung nu gararing, gawe ka bawah geuring atuh nih. Urang jadi huntu, manehna jadi beuteung, kitu jadi itu ngobrol kieu kunaon Kang? Jadi beuteung, lagi jadi huntu, eta teh jadi katambahan geuring urang teh. Mata lamun urang geuring loba kumpul jeung nu sehat. Kenapa ya dulu itu si mama itu sedikit antipati gitu kan teh ka tempat-tempat nu geuring, rumah sakit teh untuk ziarah boleh untuk melihat kenikmatan kita sehat, tapi kalau urang geuring ulah di rumah sakit. Sebab aura anu geuring kabeh teh datang ka urang gitu. Matakan kajian kene misalkan boga mah geus di imah can gitu. Berobat saku datang minta obat ulah sampaikeun dirawat itu salah satu sampai detik ayeuna bapak itu paling naon bukan anti ya tapi masih kena ngajaga ilmu itu jadi kolot gitu. Sedangkan urang misalkan kumpul jeung anu jeung menu geuring nya saestuna urang nanti bakal katepaan we. Teu kumpul jeung nu sehat urang bakal milu sehat gitu. Jadi maksudnya manusia teh kan makhluk anu gampang katarajang penyakit pokok jeung penyakit hate.
tak eta nu hese dicegah ku urang goplah gitu kan oge naon urang kadang-kadang iman urang teh wae jadi duankus kadang naik kadang turun maka ku cara diuk bareng atau mujalasah jeung uleum kalian itu jeung mujalasahnya energi kasolehan ti eta jamaah teh bakal nular ka urang sakumaha kamari teh zikir itu mawa aura atau mawa ieu tujuanna naon ngajaga katengtreman hate sarta masikeun yen hirup urang salawasna aya dina jalur pituduh atau hidayah ti Allah. Mau mungkin urang meunang pituduh kana kasalamatan lawan urang misalkeun ngasaukur naon ngasaukur ulina jeung nanti jeung nu ka ieu moal lamun urang ulin jeung tukang dagang pasti urang jago kana dagang lamun urang misalkeun ulin jeung bakal nyaho kana pangalamanana ieu mah urang ulin kumpul jeung ulama atau misalkeun jeung fuqaha atau jeung kubaroh sehingga naon sehingga pengaruh positifnya datang ka urang semoga kalian misalkeun alus ya. Kan corona teh perubahan karakter kan itu kelihatan misalkan seperti yang kumpulin kalian kumpul jeung bapak sareng jeung kumpul jeung pangansa abah gitu sabab naon sagala ajaran sagala diomongkeun eta di ditu sumberna teh abah ka dituna kasadana katuan saya ka dituna langsung ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga di deep mindingna atau hakikatna eta anu teh qalbu manusia teh ibarat taneuh lamun teu kasiram ku cai hujan bakal garing boroning misalkan pepelakan nu berguna jukut ge wegah jadi serta moal bisa mere manfaat moal nanti moal ngajadikeun sumber kahirupan aya lamun hate sering kasiram ku cai atau ku cahaya hikmah nasihat jeung ilmu naon bakal naon anu henteu katepaan kitu nya lamun hate henteu kasiram ku cahaya hikmah ku nasihat jeung ilmu eta bakal teuas poek sarta paeh rasa ka manusiana kabukti semakin semakin orang jauh tina pangajian semakin kan kelihatan karakternya berubah langsung kembali ke setelan pabrik gitu kan balik ke setelan pabrik nu asalna urang kinya jadi beuki gitu di mata pertahankeun ka istiqomahan urang walaupun misalkan urang mah ibadah sama deketan ulama mata kuno kalian misalkan sanu sok absen gitu nih ya tapi kan misalkan urang teh ngahirupkeun ruh urang jasana masarare tapi ruh urang teh diharupkeun mata lain-lain urang misalkan kudu naon dina kumpul jeung ieu ge kan aura urang teh memulai pagi hari itu dengan hal yang baik positif maka engke berakhir lagi bakal dengan positif yen matakeun ngaurana teh aura rezeki pinuh ka urang lain urang boga urang tapi naon duit nu saeutik bakal jadi berkah gitu kan coba lamun teu datang ka dieu subuh mau meunang roti moal nya lamun nyebut ini mah tapi ku sabda datang ka dieu subuh kan ketemu jeung sang pangeran gitu kan bari jeung dikecup saeutik gitu kan jeung salaman geunah atuh gitu mah gitu kan cuma maka anu hakikat mujalasah lain saukur panggih raga tapi nempelkeun sir atau rahasia teh urang kana cahaya kabijaksanaan marantena ya mujalasah teh kieu teh mode urang misalkan ngaji ieu nasoil ibad berarti urang keur mayunan saha Syekh Nawawi Al-Bantani ya maka nanti filsafat hikmahna nyaeta teori energi spiritual dina dunia filsafat Islam ilmu teh sakadar informasi dina otak tapi jadi nur anu nyahayaan anu dititipkeun ku Allah dina hati hamba-hamba anu pilihan lamun urang deukeut jeung nu seungit urang bakal kabawa seungit lamun urang deukeut jeung nu caang urang ge bakal kabawa caang eta teh logika metaforisna cahaya hikmah teh seperti naon dina eta teh perangkat lunak disebutna naon perangkat lunak soft power anu bisa ngarobah paripola manusia tanpa kudu make paksaan fisik dengan sendirinya gitu tapi ku cara ngarobah cara pandang hatena kan kabuktian sorangan semakin urang misalkeun jauh jeung atau jeung majlis zikir jeung majlis ilmu eta teh balik deui hate urang teh bakal kadatangan surah akwana naon rupa-rupana mun teh hikmahna kumaha manfaatna ngubaran hate nu keur sakarat gampang emosi sombong medit terus naon tulul amal panjang angan-angan gitu kan terus ditoma segala rupana jadi hidup deui ku nasihat ahli hikmah gitu ieu kan karasa terus istiqomah babarengan jeung jamaah soleh ngajaga urang supaya teu gampang kabawakeun ku pergaulan anu salah kan ketika kalian rajin ngaji di dieu loba banyak pengalaman
Aja orang ulin juga itu urang mau ngaji, ngaji jadi pangrem. Tapi ketika geus leupas naon? Diajak ngaji embung ka bawa ulin. Nah ieu di perkarana. Ieu geus katinggalilah kaliannya. Udah apalagi seangkatan kahaki gitu kan. Udah tahu ya teman-temannya kan seperti non setelah itu teh lepas. Maka kembali ke setelan pabrik ya. Komunikasi jarang, ina jarang, bahkan sampai ke non istilahkan mutuskan rantai. Wah itu pas ke setelan pabrik luar biasa. Barokahna non hirup kerasa lebih sugema qanaah. Kan katinggalinanya ketika misalkan laporan-laporan tinu ieu ketemu jeung si itu wajahna teh kitu ya. Ketemu jeung si ieu wajahna kitu. Ketemu jeung itu bukan hanya wajahna, bukan jadina, bukan dari cahaya dari ilahinya, tapi non jasana ge rusak. Nauzubillahi min dalik ulah urang nya. Pertahankeun da coba pagi lamun misalkan tanggung jawab jeung eta mah hayang deukeut mah sampai tutuluy we. Kajian kene misalkan dititah dicinlong pantona gitu. Baik, saking pentingna ieu diri urang. Aya fa inna ulama salatun aksamin. Ta ari hatina sanya ulama teh kabagi kana 3 bagian. Ulama bi hakamillahi taala wa hum ashabul fatwa. Ai nu kahiji teh ulama anu terang kana hukum-hukum Allah taala. Nyata para ahli fatwa anu ngajelaskeun masalah fikih halal jeung haram. Eta ulama nu kahiji eta golongan lagi. Aya nu kacina cenah wa ulama bi dzatillahi faqat. Wa humul hukama Paki mada kholatihim tahdibu lil akhlaqi li anahum aswati qulubum bi marifatillahi wa asraqati aslahum bi anwari jalalillah. Ta aya di cenah nu kadua ulama anu terang misalkeun kana kamarifatullah nyata anu disebut al hukama atau alihi hikmah. Nyata campur gaul jeung manehna teh jeung amaranteuna teh bisa ngabereskeun atau nyucikeun akhlak. Sabab hate maranehna teh geus mencorong ku marifat ka Allah satara si hatena geus caang naon ku cahaya keagungan Allah. Ya. Ulama anu terang kana 2 bagian nyata naon? Wa ulama bil qismaini wa humul kubaru cenah. Tali nu nyaho kana anu nguasai 2 eta bagian mah aya hona teh hukum ongko, ahli fikih ongko, ahli tasawuf ongko, ahli tauhid ongko. Nyata disebutna al-kubaru jama-jama nu agung. Itu tah ieu 3 perkara teh 3 teh urang mah nyokot simpel nya. 2 urang mah teu arapa kitu kan jeung nu 2 eta tuh tapi urang langsung ka puncakna. Apa sabah ieu kan luar biasa ya. Pikihna rapi, nanaona dipake sunah-sunah nu teh sunah-sunah nu kadang-kadang teh dipigawe ku batur ku mantenna mah dipigawe saperti ngalengkakeun suku kana naon ka jero imah kudu teh suku katuh heula teu wani asup ka imah atau kaluar ti imah teu boga wudu gitu kan teu wani ningeun teh teu wani urang rek berangkatan tanpa minta izin heula ka Allah gitu kan. Jadi urang salat safar teh minta izin Allah supaya urang ngaberangkatkeun dina keberkahan. Kepadu wae kos urang indit teh kitu kan ulah salat safar heula urang pan diajarkeun syukur nikmat kami dipake hal anu ku batur dianggap teu penting cek guru urang mah penting ieu kacida pisan luar biasa nanya sehingga naon sehingga perkara anu hal nu leutik seperti imam ulah sabari ngadeg urang teh leueut ulah sabari ngadeg urang kudu sabari calik eta dipake nu hal kitu teh kan enak teu seueur ulama datang ka undangan da semono nangtung we kitu ulama kitu dianggo adab-adaban sehingga dina barang leueutna ge benten tidak cara ngaleueut obatna ge benten cara urang gitu kan teu wani-wani misalkan lamun obat eta masih kena hate urang kapengaruhan ku eta obat bisa nyagerkeun ka urang can diemah ketika geus tumaninah karak di imam terus masalah saumna nya sehingga ka urang aya nurunkeun saum aya mubin gitu kan saum poe ieu teh kan salah satu sunnah rasul anu kadang-kadang dilirik oleh sebagian ulama itu hanya yang kecil lah teu kudu dilaksanakeun ya kemudian dina salat gitu kan dina salat biru walidain salat hifzil iman salat syukur nikmat pada diparake ku batu mah urang di ataupun di urang mah jadi diwajibkeun ieu salah satu bentuk kanikmatan urang menjadi guru kubaro ya seorang tokoh anu istilahna teh anu agung sehingga menguasai dalam berbagai bidang keilmuan gitu kan
oge naon diamalkeun dina paripolahna. Walaupun urang ngarasa di urang mah kedul tapi nempel we terus. Ulah sampikeun misahkeun kitu. Walaupun urang aya dina gerbong terakhir urang dihijikeun ejeung peuteuy, ejeung domba, ejeung hayam. Dina kareta kan baheula kareta teh gerbong terakhir teh sasatu anu kembae. Asa ulah lepas nyaho urang teh hatena sifatna kedul, sok malas tapi urang ulah sampaikeun urang misahkeun. Kunaon cara teu misahkeunna? Lamun misalkeun urang teu bisa ngalakukeun sakabehna ulah ditinggalkeun sakabehna minimal urang jalankeun. Urang mencenakeun ieu, tapi tadi urang kudu saling memperbaiki diri. Nah ieu geunahna nya urang tingali misalkeun salat naon dina duhur lengkep, pas sunahanana dina asar, dina magrib nya. Pagi dina magrib gitu kan. Maghrib sabaraha salatna urang misalkeun qobliyahna, farduna, badiahna, terus naon di salat naon awana teh salat awabin gitu kan. Oge salat naon salat tobat. Salat tobat langsung ku birrul walidain tu ku hifdzil iman terus ku syukur nikmat beres eta zikir khotaman. Kan salah satu kenikmatan anu batur teh bisa ngajalankeun urang mah bisa gitu. Dibisakeun gitu ku Allah. Jadi ngarupakeun pitu deung hidayah eta salah satu kanikmatan luar biasana urang ngindu ka guru agung gitu kan. Fa inna wa khalatatu ahlillahi taksibu ahlatu saniyah. Karena sanya campur gaul jeung ahli Allah, kekasih Allah atau waliullah eta bakal mere tularna kana kaayaan hate atau ahwal anu mulia ya. Wa nafu billati fawqa nafiu billati cenah. Ari manfaatku panutup lapan teh leuwih luhur bata manfaatku ucapan ya. Wa kana sahro teh sahrodi imam asana teh imam asahawadi ahli sufinya. Wa kana sahrodi yatufu fi ba'di masjidul khawfi bimani yatasaffahu wujuh. Bakilalahu bihi faqala inna lillahi ibadan ida nadaru ila sahasi aksabuhu sa'ada fa an atabu zalika. Karena sanyana campur gaul sareng ahli Allah eta bakal mere tularan kana kaayaan hate ahwa urang anu mulia ari mampeut ku panutet ari manfaat ku panutupna urang muajah kita ketemu kitu eta teh leuwih luhur bata manfaat ku ucapanna urang ningali neuteup lagi ya Allah ya Rabbi hate nu keur pabalut teh alhamdulillah mata urang kadang-kadang disebut dina tasawuf masuk aya Rabbitoh teh kitu ketika urang hate ieu teh kreuteuk masakeun dina konsep tasawuf kana aya Rabbitoh teh kamana kitu eta luar biasa mau jadi mau gagal istilah bahasana. Sawe jalma anu panutupna anu panutup penglihatanna geus mere manfaat ka anjeun maka ucapan oge pasti naon mere manfaat tapi sawe jalma anu nutupna ge teu mere manfaat maka ucapan oge mere manfaat urang mah matahan ka jelema nu geuleuh ka urang da maneura nih kitu moal ya kaceraskeun cenah Imam As-Suha anu teh As-Suhrawardi kantos ngulilingan sawatara bagian Masjid Al-Khaib di Mina bari merhatikeun hiji-hiji pamun teu jami nalika ditaros kunaon anjeunna midarwa kitu anjeunna ngawalan sanyana Allah miboga hamba-hamba anu nalika marehna neuteuk ka hiji jama maka marehna teh bisa mere eta jama teh kabagja anu langgeng maka kaula akan milari eta jama itu nya waliullah mah kitu dengan hayang naon jama mana anu keur diteuteub ku Allah gitu kan bawa kana peran ieu anak geus mulai merubah ina beda aurana geus kituna nanti ku daek ngajalankeun amal ya sabab kali geus beda aurate gitu mata urang teh kudu naon kudu daek nya sabab naon perubahan diri urang teh perubahan karakter urang teh mawa kana cahaya wajah urang mamugana teh kana semangat urang kana naonna ya. Jadi urang teh ketika urang teh lamun aya zaman nu keur diteuteub ku Allah bari misalkan hartina Allah ridho ka manehna maka beda dina raut wajahna ge. Maka cenah urang teh kalau teh keur milarian hamba eta mana gitu. Maka dina began ieu musannif ngabagi ulama dumasar kana spesialis pas dokter gitu nya. Spesialis spiritualna nu kahiji ulama ahkam ahli fatwa maksudna jalma anu juru ilmu fikih warehna terang mana anu sah batal halal sareng hurum sareng haram tujuanna ngajaga urang supaya ibadah luyu sareng aturan syariat eta sah nalika urang nanya cara babagi waris faraid disebutna atau pita cara salat anu sampurna parukunna disebutna eta urang tak kadinya ka ahli naon ka ahli fatwa ahli ahkam
anu kaduana cenah ulama billah ahukama nyata jamaah anu hatena geus marifatullah ka sanajan henteu pati nonjol dina urusan ilmu tara ngaji mingguan tara naon tapi hatena geus bersih tina penyakit dunia di dieu teh dilihatna ge enakeun urang teh menatapnya juga urang kumpulna teh geus karasa tiisna kana hate nah hikmahna lamun dieu jeung marantena eta bisa nyedot penyakit hate urang sombong ria ujub jadi robah kana handap asa jeung sanana pasapatna eta teh energi kasolehan marantena teh nular atau disebutna dina ilmu filsafat transmisi spiritual kabagi dijelaskeun dina naon dina Tauhid ya oge aya misalkan ulama al-qismaini al-kubaro ieu mah golongan sampurna ilmuna jero hukumna ibadahna sarta ma'rifatna oge luhur hakikatna marantna teh paku bumi anu nyaangan syariat ku caya hakikat ieu pangsa abah gitu kan lamun zaman dulu tuan Abdul Qadir Jalani ya jadi hakikatlah lazun atau paneuteup jeung lapan ucapan aya prinsipna tasawuf anu kacidaan di dieu paneuteup leuwih mati hibatan ucapan mode urang kieu kadang-kadang urang diomongan misalkan dulu itu kan bapak itu paling kalau bapak itu kan sieun ku paneunggeulna tapi yang paling bapak takutkan itu ketika dipolototan kursi mah misalkan dia pernah ketika marah henteu naon henteu tapi ditinggalikeun urang teh pas urang ningali wajahna teh urang teh langsung tungkul gini tungkul sieun indit teh itu dia ucap pernah misalkan sementara itu teh si mama begini beda ujung naon beda ujung bapak mau wah eta mah geus ya lagi dan ningali kucun lagi batu ge kitu cenah lamun misalkan dina aya salah satu ketika di pangawasan hiji ajengan hiji ajengan gitu ketika aya pergeseran tina teori atau henteu sapamandegan atau misalkan dia mungkin keliru dina ngungkapkeunana maka semua itu tidak nanya cuman menetep wadahna si ulama eta teh ieu kejadian anu rame ieu nya baheula itu langsung turun dari kursi gitu nih nyamperkeun gitu ka almarhum langsung minta maaf jeung geusnya eureun ngaji titah digantikeun sabab naon urang teu wani-wani mamatahan jalma anu geus pinuh ilmuna urang mah dipapatahan mah diuk atuh ditukangan di dinya di ke mimbar eta semua teh tanpa ieu langsung ngagorolang ngaji gitu eta teh dina bab nahwu sorok eta teh kalaksa kitu teh kemudian dina bab ieu nanya dina bab Al-Qur'an gitu kan spesialis karena kan kabeh ulama ge kan masing-masing anu ahli tasawuf anu ahli tauhid anu ahli fikih yang semua kan ahli alat gitu kan. Nah itu ketika dia mengungkapkan salah taripan atau salah membacakan logatan kitab ditinggali keliru pisan dihitung sababaraha kali sabaraha lembar nu salah gitu kan sehingga sadar langsung gitu tapi mau nanti luar nanti luar biasa nah ibu mah aya si bapak aya ilmuna ketika disentak tuh almarhum si bapak itu jemaatnya bisa langsung modal itu kan itu nih itu kejadian baheula gitu kan kerame-rame disetak gitu kan aya teh mah dina silat jadi dina kasilatan bukan dari aura nanti nurullah gitu eta mah disantak eta jelema opatan langsung nanti BAB gitu dinya anu utah anu BAB eta mah bukan dina ieu adi si mah geus boga deui cahayana cahaya dina naon daku non kasaksi ku bapa mah can leupas dina can pernah leupas dina bacaan Al-Qur'an selalu we Al-Qur'an dibaca ketika ada masalah apapun tidak lepas sehingga Al-Qur'an itu asalnya ipis gitu cara kalian gitu ipis jadi kandol kusabab hampir tiap harina bahkan gitu kan sehingga Al-Qur'an itu lamun si asema kan ada payang ti kudu hadir gitu nya semua ku air mata gitu kan ku air mata sehingga ketika ayat azab ayat naon gitu sampai kan membacakan ayat pernah dina hiji waktu dina waktu subuh gitu kan waktu subuh itu bapak kan masih keneh nanti masih tapi masih ingat gitu waktu subuh eta kunaon ngaji tidinya bolak-balik ke ayat nanti tilu ayat bolak-balik didinya ketika diresapi naon karasa endahna ieu kalimah gitu ketika kunaon semua itu sampai ke mulu gitu air mata bukan ceuri kos urang ceuri sesedihan lain itu nyurucut ceuri urang siga boga kanyeri nu nyurucut gitu saking naon sehingga tidak kuat untuk meneruskan sehingga dipeluklah Al-Qur'an itu sambil menangis eta hebatna dipeluk nangis sambil naon ketika itu teh langsung dia nanti berdiam diri mudah-mudahan tawajuhnya di tasawuf mau berdiam diri sambil menetap Al-Qur'an ya urang misalkan teu bisa naon teu ada disimpen Al-Qur'an langsung salat ina beres eta langsung ngabeun mah cetek kun maca Al-Qur'an teh
moal aya hiji surat dina seluruh surat anu misalkan teu si mama teh sehingga bukan terlancar teu apal berat tidak ngungkapkeunana seperti surat kulhu. Nah itu urang mah kulhu teh dijadikeun heureuy kadang-kadang urang mah apal ketika dibacanya si mama itu dia itu bergetar hatinya itu luar biasa. Mata jarang beres kulhu kan jarang beres maca kulhu mah ketika maca kulhu atau misalkan ketika maca kulhu atau maca naon itu suka lama banget kadang-kadang ngeguru kula maca kulhu teh setengah jam amun ngakul wallahu ahad lagi apalagi dina ketika ayat terakhir walam yakullahu kufuwan ahad itu matanya berbinar banget gitu kan tidak ada yang menyabai suatu apapun kepada Allah. Ayat luar biasa kan aya urang mah kana aku wallahu ahad ya dilalap gitu kan kamu si baramanya apalna eta we tah aya kana urang panggil jeung jamaah soleh sanajan teu manehna ngomong sakecap tapi urang teh ngarasa tenang dosa karasa loba kasalahan sata jadi hayang tobat disebut manfaat paneuteup atau anak ubillah atau bilah jin tah Imam Aswadi itu tokoh tasawuf milari pamun teu nuki model kitu di Masjid Al-Khaib tujuanna milari saadah kabagjaan anu langgeng jama-jama ini kan Allah mimoga magnet hidayah dina panona lamun urang kakecelakan rahmat ku jalan ditutup ku mantena kalayan tetepan ridho mangka eta teh jalan kabagjaan dunia akhirat fungsinya naon ieu ngajarkeun urang supaya ulangan saukur milari ilmu tina kitab tapi oge milari barokah tina silaturahmi jeung jamaah saleh disebut sohbah gitu kudu sering-sering gitu kan dulu itu haki itu enggak mau jauh jeung bapak tapi kan ayeuna mah geus boga nu anyar gitu kan jauh wae jauh wae mata wajahna teh berubah. Jadi dulu mah kan siga jeung masoleh, siga wali anu mah lain. Sing kembali kepada siga tukang nagihan teh sebutan. Siga tukang nagihan krediton itu bank kelilingnya. Wajahna gitu mana nama gitu kan. Si Prima ge kan rupa-rupana geus rada mirip ka hakena si Prima. Si Prima gitu kan. Nah, maka kan urang geus nyaho itu kan cermin lamun urang mindeng kumpul jeung zaman hatena caap ulama jeung hukama maka anu teu hati urang nu tadina kusum teh ku dosa teh bakal milu caang sih kan aya di dieu cenah aya nu teh aya hiji tokoh ngomong tadi cenah ieu cenah budak eta cenah baheula mah keur jeung sarti jeung ustad ningali budak teh energi pinter sarta luar biasa gitu kan tapi enak macam geus tengah jidinya nah cenah enak asa kusem asa non asa ieu kan ketika seseorang yang sudah kenal kita gitu kan merhatikan kunaon tengah jidi kunaon ieu na cenah mungkin geus beres meureun cenah itu geus dijasahan encan teh dijasahan gitunya urang teh tamatakan kitu lamun kana kita ngomong menon me urang teh terus aya dina doa nu jadi guru kainget kana naon gitu kan. Jadi lamun misalkan orang semakin jauh balik ingat-ingat dina doa ge dipukokeun. Nah jadi tadi teh nya seperti naon Imam Syafi'i kabak kasub ulama ahli hukum, imam teh ahli fatwa. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Senawi Al-Bantani dina sisi fikihna. Tapi ge kaasup si ulama ahkam teh bisa jadi ulama tasawuf. Terus tamun ulama hikmah anu geus arif billah Ibnu Athaillah asakan dari Imam Hasan Abbasi Robdatu Adawiyah jeung sajabana lamun ulama aku baro mah nu ngawasa sakabehna ieu seperti Imam Al-Ghazali Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Sultan Aulia anjeunna ulama fikih mazhab Hambali anu kacida faqihna sakali uswali anu makom maripata kacida luhurna ta ieu. Jadi filosofina lamun hayang pinter hukum milari ulama hukum, lamun hayang bersih hati milari ulama ahli hikmah, lamun hayang salmet dunia akhirat kalian sampurna milari al-kubaro disebut mursyid gitu. Kalau Rasulullah SAW terakhir saya di zamanun ala ummati ya piruna minal ulami wa fuqaha fayab talihumullahu bisalasin bariyatin ya cilaka bakal datang hiji mangsa ka umat kaula di mana manehna kabur ngajauhan teuceuk izin ka para ulama jeung ahli fikih maka lamun kajadian kitu cenah naon Allah bakal mere tilu balahi ka eta jalma nu kahiji cenah Allah bakal naon ya Allah barakatuh min kasabihim wa saniyatu cenah nu kahiji Allah anu teh awalaha yarfa'ullahu barakah min kasbihim nu kahiji Allah bakal nyebut kaberkahan tina hasil usaha maranehna
dicabut keberkahan teh. Rezekina mah loba tapi eueuh teu boga nilai berkah. Ieu lamun urang jauh jeung nu tilu tadi teh jeung ulama, jeung ahli hikmah, jeung kubarok. Nu kaduana cek Allah, cek Rasulullah, yusallitullahu ta'ala sultanun dzaliman. Urang bakal dipimpin ku naon ku pemimpin anu dolim. Allah bakal nurunkeun maslakeun urusan manehna ka pamimpin anu dolim. Wasalisatun yakhrajuna dunya yakhrajuna minad dunya bi ghairi imanan. Nu katilu warahna bakal kaluar ti alam dunya atau maut dina kaayaan teu mawa iman. Ieu paling berat. Nauzubillah min dzalik. Tamatakan urang perlu guru teh kitu. Sateuna jangan gugurkeun ieu tilu perkara nu paling berat. Ieu kabareurat. Nu kahiji urang berkah dina hirupna. Berkah manaon urang loba duit penyakit datang gitu kan. Urang boga mobil mau nanti mobil jeung naon teu kamanfaatkeun eta urang nu teu boga guru walaupun misalkan urang jauh tara naon tetep aku guru ku urang gitu. Sababna mun bakal jadi komo engke dina siratal mustaqim nanti terakhir detik-detik terakhir urang nu krusial eta. Jembatan anu disebut Siratal Mustaqim aya 7 pos 7 penjagaan di antara setiap penjagaan teh 3000 tahun perjalanan dina pos terakhir ditanya sia teh boga guru henteu baheula eta anu cilakana ketika urang geus Google pos kahiji lancar tina salat pos kadua pos katilu pos kaopat ditanya pos kagenep ditanya Pak pos kalima sia sok hade tara ka indung bapa saksian indung bapa ieu pas katujuh boga guru tuh henteu gitu kan clear mau kan itu bisa ngomong ai mah boga guru urang itu tapi urang kalakuan henteu nyata salah siji urang ngalaksanakeun guru teh nyata ngoncina guru teh ku amaliyah berarti urang geus kaiket ka kasanadkeun eta ai amun mah kan dina kitab ge loba ieu mah amaliyahna gitu kan ya ku baromah tah ieu jadi urang untuk menghindari eta semaksimal mungkin ulah sampaikeun ulah teh ulah cilaka gitunya kudah salamet hiji nagara jeung hiji jama gumantung kana sakumaha deukeut namarehna jeung ahli ulama ulah jajauh jeung nu ngatur ulah paanggang jeung nu terang bisi sasar di jalan caang tah ieu filosofi Sundana papatah baheula kolot baheula ulah pajauh jeung nu ngatur ulah paanggang jeung nu terang bisi sasar di jalan ya gitu. Jadi ingatkan kan manusiawi ya ketika kalian kesel atau apa tapi naon ulah sampaikan kalian kan orang aya adab-adaban ka ulama teh minimal orang teu boga rasa benci gitu kan walaupun misalkan ulah rasa benci mah ketika orang kesel beres cagerkeun deui ulah rasa benci wah eta bahaya pisan orang bisa dibere tilu tadi teh tilu nanti tilu Rasulullah kayak jadi cabut keberkahan kadua naon dibere pemimpin nu dolim nu katilu ayo nu kadua naon mawat teu mawa iman nauzubillahi min dzalik sakit biatu mudah-mudahan manfaatna walam bisab sadaqallahu ladib Allahumma sholli ala nabiyil asimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima Rabbana fa'ana